Aduh, wanciki molor, iya anak muda yang kurang kerjaan ya ku aing laporkan siap punya kepada dibawa ke barak TNI siapa kita jadi tukang ngejo atau tukang ngepel. Wanciki siapa molor mau digawe kadang bebelah. Kan pegawaiana. Kan sana sia kamari ngomong jadi tukang paket ayam. Kan motorna can aya na kumaha. Motor nak kumaha sia kan sana kamari ngomong balik ka aing pesen. Heuh mana tuh? Aya karisma aing geus meuli kan keur dihadirna di bengkel. Bener Alus kan aja kita pakai mah jeuna coba iri itu gitu mah. Sabaraha? 4 juta ya dekat Bandung alus. Heuh sok atuh. Aing daripada tegawe. Bener ya kumane? Sok DP anda lah kadikeun aing jeung ka bengkel. Kayak motor mah dibawa ka dieu. Geus bogoh ieu tah. Betul can mau duit lagi. Aya menang musyuk ya penting. Ya enggak menang sia. Menang atuh. Tah. Sia teh para kamu sia poe goblok pisan. Pan aya pengangguran mah kieu. Anjir na gede ieu teh. Nya sedang we. Asli ada siapa teh? Nya asli atuh. Teu lupa si Faisal. Hah? Si Isam eleh penting. Tah. Sia ada punya pemawana memoy nguseup teh. Aing lain ngajak. Ada si Faisal ka mana aja na teh? Dari menteri ngopi tuh di situ. Heuh tah sia geus mere duit ieu 230 ieu mah DP. Heeh. Aing jadi yang lagi jadi tukang paket anjing. Aya gawean aing. Malah terasa ke dendi. Si Faisal urusan gawe si Odin molor. Aing meuli jajan deui lah. Anjing lalu koplok teh. Aing yang dudeun kalah apa sih kieu aing. Ayo doyok kitu teh aing apa wae di kita doyok mah aing. Hari itu aing yang dudeun ah. Ngeunah ya. Ngaruy-ngaruy ke mga baso menikmati hidup teh bener ya mah. Yang murah kenal saleh teh. Pentol ya? Hayang tak? Aduh ngeunah kitu euy, hayang sal euy. Meulin jig tuh. Nakalain kalah curhat sia mah. Jig. Dipamayarkeun kemana sal? Ya bayar atuh ku sorangan pan aing nganjuk ieu. Secungur sugan aing pamayarkeun. Boy, Iya doang. aing beli ieu ya, 5.000 lah. Memang sih mas. Heeh, cuma Padaan tau nggak? ulah semen sret. Wah tua mau main set iyo wak. Naon sal? Naon? Naon eta? Kadeleuna naon? Ya euy eta. Ini cokor hayam mah. Baso pentol kan sia mau pisan ka nyaho atuh. Meureun euy boga duit mah sagala lagi beli nih aing gua sepentol ge kamari beli acan ripuh nah hirup anjing Sal. Soalnya bisnis saya pikir. butuh manuk teh mana Manuk naon? manuk aya alus bukan mah Manuk naon? manuk buku gitu dah Buku naon sih teh? Buku tulis, buku gambar. anu hidung bodas geuning Sing bener sih teh? Hidung bodas teh naon? Tipi naon? Mun buku haur eta mah sal nu hidung bodas mah. eta min heueuh bener pisan tah Buku haur. Aing mau bagian kana manuk mah. Aing mau bagianna kana musuh. Mun kana manuk mah bapak aing. atuh aing kudu kawan doyok Heeh. aing cara aing sok kalah dicahekan kudu kawan doyok teh Urang mau tawarkeun na. kumaha tuh kumaha pangawarkeun Ya tuh bener kan? ya kan ya Heeh. Terus Pak iya. Halo? Motor.
Aing sabaraha mah? 400 na motor naon? Asaratus teh mah. 100. Heeh. Mana 100? Dua tak o patak? Dua tak. Kakak denge aing mah. Oh, Oppo kemarin sah A100 mah. Oppo, motor Oppo. Ke A100 kan? Opo lah beungeut teh. Ih, anu A100. Heeh, bawa itu ka dieu. Da bapak urang masuk di kuliah motor ku kumaha ge. Heeh, main sama neng ka bapak urang, ka urang heula. Heeh. Heeh, ditunggunya. Tah. Tuh, bisnis aing mah. Ku atuh jing tawar ge manu. Manuk. Kira tuh panungguan motor. Kira. Teh, bakso dibayar ku situ tuh. Ya, Oh, mohon mangga. mohon teh. Kalau tadi cairan gitu kan ya? Mohon mangga. Mohon. Ya, ulang ka dieu nya nyawar ke manuk. Heuh, Jik, dari bisnis motor biasa. Heeh. Ayo. Heeh. Nah, bager oge si Isal. Ah, iya ya, mantap kudu babalan ge anjing. Kudu teh aya we da meja nih. Tare perasaan aing kitu naon tadi teh? Naon sih cokor oh pentol heeh. Ngeunah baru teh. Jadi lu sih non ya? Udah. Udah. Ya. Ada yang dibayar. Can dibayar naon? Eta kan pentol ayam jeung cairna jadi 5.000-an. Aing sih. Unit aing sapes dewe. Geus kudu mayar di wae aing. Anjing. Duh, teh. Kayaknya ka abi ka di deui. Heuh, tapi ulah bohongnya ah. Ayahna